Duh, juragan, ampura iya ada lila. Indra dalila, puguh lila. Gimana karena membawa baterai? Iya, tas masuk kencai di sawah. Dan nges ketiga teh, sok rebut. Oh, Ya jadi kumaha? eta nu dirinya kumaha? Wae laporan ka Pangincan. Geus puguh eueuh. Geus ngaler, geus ngidun, geus ngulon, geus ngetan. Angger eueuh. Lah capek hate, capek gawe deh kah? Dipikir-pikir mah mending kene macul sawah 2 hektar daripada nguruskeun hate batur mah. Sok gitu. Sing yakin atuh. Sing percaya ulah eleh ku capek, ulah nyerah ku masalah. Urang teh geus setengah jalan, mau nya erek eureun kitu wae. Terus tok teangan. Tasar unggal tatar, salisik unggal sisi. Heeh, ari ngomong mah bari. Tapi buktina boro-boro nepo jelmana. Teu ka ambeul bawa-bawana acan. Cik pikiran, kudu ka mana ieu jig? Benar-benar toh. Pasti kadinya mau jauh deui. Kadinya ka mana? Ka bibina. Atuh nya nahat, teu ditehang teh bade to. Kapanan kakak kepikiran. Coba toh, teang kuno didinya. Atuh nya nahat ka dewek. Lain kudu dinya geus puguh dulurna. Justru dewek mah jeung bibi si dia teh teu akur. Heuh, matak ge. Jeung dulur teh kudu akur, bete sagala ka batur. Geus pisan tuh dah hirup teh. Toh. Wayahna teang. Kudu ka mana neangna? Boh rupana, boh imahna, apal acan.
Abi, Muhun. Jir, gelis euy. Cedah nate sengit deui. Kang, kalau bengong, Abi tanya. Muhun astagfirullah. Punten teh. Kadang bibir teh sumulanting balaka. Punten teh, betu maros. Dupina bumina teh Intan paling mana ya? Kela, Intan anu mananya? Kaleresan nami teh Intan abi oge. Intan nami teh. Muhun, tapi anu dimaksudku si Akang Intan anu mana? Emang naik sabaraha gitu? Seueur, aya Intan jeler, aya Intan sepat, aya Intan serepeng. Atau jalmi talauk? Kalandihan Kang, paneta nu ngabenten kena. Tah si Akang bade peryogi ke Intan anu mana? Terang teteh, Intan anu wargina Bos Bunguk. Intan mananya? Bos Bengok Bandar Cangkilung. Muhun tah leres. Oh, pami eta mah uhun Intan abdi. Oh iya. Aduh, bener euy. Bener naona? Bener. Coba mah mal ka mana? Mancing. Atuh terang kade yang meureun. Terang atuh. Tah, ayeuna adena ka mah. Kela. Akang balaka wae saleresna Akang teh saha? Atanapi naonna bengok? Saleres nama Akang teh piwarangeuna Abenguk. Maksudna? Teu biasanana pan rayina Abenguk sang rayina abdi teh. Dijodokeun. Geuning terang. Tos mending si Akang mulang di wae. Teh, ada pula atuh. Naon deui? Teh kumaha deui? Da ayeuna tujuan Akang ka dieu teh abi mah apa? Pal kumaha setan oge acan. Apalah tuh? Ayeuna si Akang nengan neng dia ka dieu teh rek dibawa balik, rek dikawinkeun jeung lalaki nu teh sate. Kitunya lain. Jawab atuh lain ngan bedegulna bae. Kasar euy. Kasar mana jeung tindakan araranjeun? Tindakan mana? Aduh, gimana cenah? Kang, ayeuna neng dia teh geus dewasa, geus ideng, geus apal mana nu bener mana nu salah. Geus boga hate, geus bisa nimbang, geus beger, teu kudu ditudah-tuduh kudu kasaha, komo dipaksa kudu kasih eta. Pan eta teh termasuk tindakan kasar. Nyadar teu? Kasar teu? Tanya kasar. Cik atuh mikir, da geus kolot, geus baruluan. Beungeut we bapak-bapak aya pikiran budak TK. Nya teu isin. Sugan teh nanyakeun karek kirim baso, goreng. Sebel. Jadi kieu teh. Aduh. Tetap maju. Goblok. Mundur. Karek datang, Put. Jemput. Aduh. Aing kurang kumaha melaan manehna. Aing ngumbara. Aing nyaba demi bela aing kana rasa nu ngagalura dina dada. Tapi asih dipulang tai nyaah di jenon tah. Serena ka aing, perhatian ka aing. Tapi nyaah ka batur. Nyeri hate aing man. Nyeri, ngok. Sing sabar, sing sadar, Put. Ku goblok-goblokna aing. Sanajan kitu oge, tapi angger. Bogo. Angger. Nyaah. Aing suka, man. Aing suka.
belakang. Katu malikir, dages kolot. Kela. Maaf. Maha cerita nu age acan. Apalah tuh? Kela. Maaf. Tah, anu nip. Kela. Maaf. Maaf. Kieu teh bade teu maros. Dupina bumina. Ripuh. Tos mending si Akang mulang di wae. Bari ngaleos.